Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naon jang hayang naon jang. Pada melan yang gawe kumaha Ki? Oh, ujang teh jan pernah digawe gitu jang. Sacan Ki. Tuhan. Mun Ki. Heeh. Lamun hayang digawe ujang mau syarat-syaratna teu. Ka Aki. Syaratna mau hayam anu pangleutik-leutikna. Hayam naon tah? Hayam jago. Jago. Nu pangleutikna tapi geus kaluar si jang. Ih. Geus kaluar si. Oh. Paling ki aya wae. Tuan teh Ki. Ayam jago nu geus kaluar si tapi tong nu gede-gede pangleutik. Hayamna eueuh, Ki. Eueuh. Ujang mawan naon sih ka dieu? Mawa ieu hungkul pakaian. Oh, pakaian. Hayang mangkat digawe. Nuhun Ki. Ya gitu. Oh, hayang mangkat gawe ujang teh. Ayeuna mah kieu jang. Nah. Ujang boga ambok bara duit. Ya, cuman saeutik Ki. Hah. Mun mau sakieu Ki. Oh, sakieu teh sabaraha jang? 200 Ki. 200. Alhamdulillahirabbil alamin. Heuh, sok. Teku bakal dijabahnya. Heuh. Ki. Nama ujang sa? Asep Ki. Namanya Asep. Asep Ki. Geuning Asep goreng ieu mah. Asep sakit gantengna Ki disebut goreng. Ai nyaran Asep majang kudu alus ka Asep. Ieu mah jiga boal muning. Aduh, bener laki ngahina. Oh, cicingnya. Nama ka Asep? Asep Ki. Cingjiripit. Buka jepit. Kitu jambeunana Ki. Oh, jago mah aing we, dukun aing mah. Cingjiripit satulang sabawang, sahanu kajepit tunggul lawang. Cingjiripit satulang sabawang, ping kajepit ku tunggul lawang. Ki. Ki. Desin ku posong Ki. Aki mah pocong mah babaturan jang. Baturan. Babaturan aki. Pocong mah. Cicing lah. Bawa cainan kayaknya jangnya. Gimana cek Ki? Jeung siang ke di inung mah percaya langsung gawe. Ih, ewel pisan. Jok jikol anjing nanjak taina noko getik kusa Asep diseget sautik. Itu nu bahasa Ki. Oh, nya kumaha aki we. Jak jikol anjing nanjak taina noko getik kusa Asep sautik. Cong maricong maricong ya si Asep majarkeun teh hayang asup gawe maricong ieu maricong si Asep tong gegerebegan wae maricong. Maricong ieu pasien ngajeda wae ka mana? Aduh. Yang ieu cainan ke inumnya. Hah? Yang aduh aing teh tulus rek benang duit 200.000 teh ka mana budak eta? Ka mana budak na kabur euy? Maricong. Cong. Ka mana budak tadi, Cong? Kabur ka mana? Itu. Kah, ayo ngomong. Kah, adi jang duit jang. Ayo ngomong euy. Budak tadi, jang. Si Asep mana lain tadi? Kabur. Hah? Kabur. Mana? Goblok eta. Kaki pocong. Waduh, jebel gitu eta pocong. Astagfirullahaladzim. Euy. Aya wae.
Lah, sugan we datang di kaki ya. Akhirnya menang duit terus 200.000 gara-gara ayah si pocong tadi palingan pasien dewe kabur. Yo Ujang, Nuhun. Ujang di mana Jang? Di Kali Asem. Oh di Kali Asem. Nuhun. Ujang hayang tadi teh hayang naon Jang? Bismillah boga awewe wae. Teh boga awewe. Nuhun. Jadi Ujang teh jomblo Jomblo alias boga. alias teh payu. Nuhun. Ujang geus pernah minta can ke batur. Acan. Can. Tapi hampura satu asana Jang, lamun jampe akhir henteu mati berarti le jampe akhir henteu mati Jang. Diusahakeun ye Ki. Lamun Ujang henteu payu tas nyareat kaki ka dieu nya. Misalkan Ujang geus nyareat kaki, Ujang teh teu payu-payu. Entong disalahin jampe akhir henteu mati nya Jangnya. Pangna kitu ge beungeut siang goreng teuing. Itu geun ngabah. Sok. Nah, Ujang siran bener ya. Aing ngaran teh saha tadi teh? Ieu ngaranna teh ieu Asep Kurdi. Ya Murdi. Urang itu gua aki Kurdi. Waduh, ninggang di talapok bool kebo Jang. Ninggang di talapok bool kebo Jang. Cong mari cong. Yo budak hayang payu ka awewe cong mari cong. Ya budak hayang payu ka awewe cenah cong mari cong anturkeun ka awewe ka ditu hantong dipanggihkeun jeung nu gelo ieu budak teh cong mari cong. Oi kabulkeun ieu budak mari cong nya. Hah, kemana dua ieu budak kabur? Kabur cong. Ya budak aduh ngomong sacam itu kan cong. Hah, batur. Batur mana cong? Hah, batur mana? Aing mah tadi sesen bobodohan cong. Mang gimana tuh kudu aya batu mana? Cong. Hah, aduh bener cong. Batur mana hain? Bewek mah bobodohan, mang gimana teh cong, yeun pocong teh mana teh bobodohan cong. Batu mana itu kan? Aduh, ampun Jang. Jangan aduh Cong. Aduh.